baheula aya kiai hebat di Banten, lamun urang hayang lulus zaman Nanang Kosim, suara bagus, kemudian tenar, dibere wiridanangan kudu diwiridkeun di Maulana Yusuf, lain di Maulana Sadudin. Di Maulana Yusuf aya wiridanana, ke dibejantak ku kiai, lamun aya sesengitan anu tenang, sesengitan kedua modal kos itu tenang kene, tapi lamun sesengitan modal gitu mending balik hiji teh kiai nyaritakeun. Kedua lamun misalnya orang keur tapa di dinya haju aya orai ulah indit, orai mah ulah indit orai, lamun aya bangkong-bangkong bang ulah tetep indit, teruskeun bae moal ku kumaha, moal kajeun ku kumaha. Tapi lamun aya kica-kica hiji dua tilu geus memeh ngalobaan mending balik, geus kica-kica mah tanda tet 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 budak-budak